Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumin hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah nu kusim kuring dipihormat mangaurang sami-sami ngalajengkeun hanca pangaosan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrihi fi ta'limi wa ta'limi hadzal kitab. Allahumma fahimna wa fahimna bi fahmi ulumi al-madhkur bi hadzal kitab bi barakati mu'allif syekh. Al-Fatihah. Na'udzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para jamaah sadayana, urang lajengkeun deui panginten kana hanca tauhidnya. Mung sateu acana terus biasa urang aya sapalih riwayat, mudah-mudahan janten ibroh, janten pelajaran kanggo urang sadayana anu ngajantenkeun urang janten jalmi anu sae mungguh Allah Subhanahu wa taala. Aya hikayat anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam pakarihan nasu guslahu wa dafnahu li fiskihi fa akhadhu bi rijlihi. Di zaman Kangjeng Nabi Musa kacarioskeun aya jalmi maot ngan eta jalmi teh kulantaran jalmi pasek, cenapa pasek teh meureun seueur dorakana tepikeun ka jalmi-jalmi di zaman Nabi Musa teh teu rarasepeun. Kulantaran teu rarasepeun jalmi teh ngaibakan alim, nguburkeun oge alim, diantepkeun we cenah. Ngaibakan alim, nguburkeun oge alim. Malah watarahu hu fil mazbalah, gitu. Dialungkeun jasadna teh para bapak kana tempat sampah. Naudzubillah tsumma naudzu. Anu saterasna Gusti Allah maparin wahyu ka Kangjeng Nabi Musa. Ya Musa mata rojulun geus maot cenah hiji jalma fi mahalati fulanin fil majbalah, di tempat anu ngan jasadna teh aya dina tong sampah. Wa huwa waliyun min auliyai, ngan eta teh Musa jelema eta teh cenah eta teh wali ti pirang-pirang wali kami. Pan aya kaanehannya ongkoh terkenal na eta jalmi teh tukang doraka, tapi ceuk Allah eta teh wali. Meureun bingung Nabi Musa ge.
dugikeun ka singkatna carita we ieu mah ditaroskeun ka Gusti Allah. Na kunaon ari ceuk kaumna ieu teh jelema teh gede doraka, ari ceuk Allah make kaasupkeun kakasihna. Kumaha saur Gusti Allah, ya Musa sodako kaumu. Musa bener jelema eta teh, jalma-jalma kaum teh bener. Fima hakau anhu dina anu tos diomongkeun ceuk kaum teh memang eta jelema teh gede doraka. Itu min su'i af'alihi tina goreng laku lampahna. Tapi eta si jelema teh ghairu annahu tasaffa'a ilayya inda wafatihi. Eta si jelema teh cenah anu doraka gede teh geus menta sapaat ka kaula, hayang disapaatan ku kaula nalikeun karek maotna. Dugikeun ka eta jalma doraka teh dicatetkeun jadi walina Allah para bapak. Nah kumaha cenah anjeunna teh menta sapaat bisalasati asya'a kutilu pirang-pirang perkara. Tak ieu Pak pelajaran anu kedah dicana ku urang mah tilu perkara nu ieu. Nah kumaha ieu tah kabita namanya lau sa'ala biha minni jami'ul mudnibina min khalqi la a'taituhu. Lamun sakabeh makhluk tukang doraka menta sapaat ka kaula ku tilu perkara eta, maka rek dihampura ku kaula cek Gusti Allah teh, rek dibere sapaat ku Gusti Allah teh. Berarti ieu nu tilu perkara hebat teh para bapak, hebat. Cek Allah teu biga kitu. Lamun sakabeh jalma nu doraka min khalqi ti makhluk kaula menta sapaat ka kaula ku tilu perkara nu ieu, maka rek dihampura ku Allah, rek dibere sapaat ku Allah. Wa ana arhamur rahimin, pancek Allah teh kaula teh nu pangwelas-welasna ti nu pangwelas. Nah kumaha ya Robbi wa masalasah Gusti naon anu tilu teh supaya kadangu ieu ku jamaah malam reboan sugan we atuh ku urang tiasa diturutan, urang meunang pangampura Allah. Kinten-kinten urang hoyong teu dihampura ku Gusti Allah. Aduh eta teh para bapak pentingna teh nya. Pentingna teh leuwih ti duit teh. Ngan kadang kawis jalmi mah ari lamun ditawaran ieu mah aya hiji amalan ieu teh Pak. Paranti ngalobakeun duit. Bandingkeun we jeung ieu aya amalan bakal meunang magfirah Allah. Da teu pati hudang hatena teh. Padahal Pak, aduh magfirah Allah teh mahal teu Pak? Mahal. Nah make mahal. Bujeng-bujeng dosa ageung Pak. Dosa alit. Pilarian we dosa nu pangalitna. Tapi teu meunang magfirah Allah, teu dihampura, tegasna mah eta dosa alit teh ku Gusti Allah, wayahna we eta jelema teh kadah ka neraka. Gitu.
matak penting pisan ieu dihampurana urang ku Gusti Allah teh gitu. Na kumaha tilu perkara eta tepikeun ka jalma nu gede dosana diangkat wali ku Gusti Allah itu. Kumaha saur Allah qala Allah taala ngadauh Gusti Allah taala lamma danat wafatuhu qala ya rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu artakibu al maasi cek eta jalmi teh Pak ketika meureun bade nuju sakarat teh Gusti anjeun teh tos uninga bahwa abdi teh ngalakukeun dosa wa kuntu ukrihul maksiat ngan kaula Gusti sanajan sok ngalaksanakeun maksiat teh kaula teh teresep kana maksiat teh. Jadi cek eta jalmi teh kitu. Gusti abdi teh sok maksiat ngan kana maksiat teh abdi teh geuleuh. Itu. Tak urang age teh kedah sae pak kitu teh. Urang teh osok ngomongkeun batur nya tapi ulah dipikaresep eta teh. Geuleuh eta teh walaupun urang sok ngalaksanakeun keun bae da eta mah sadayana ge osok. Tapi hate itu geuleuh kana eta maksiat teh pi qalbi dina hate kaula cenah kitu. Lakini jetama angan hanya kalwe Gusti abdi teh geuleuh kana maksiat teh taresep ngalakukeun dosa teh ngan di kaula teh aya kumpul 3 perkara mana sampai ka hatartaki betu hatartakabtu tepikeun ka kaula teh ngalakukeun al maksiata kana maksiat ma'akarohatil maksiyah bari kaula teh cenah sabenerna mas ngalakukeun maksiat ti geuleuh we fil qalbi nahat fi qalbi nahat kaula teh mana awaluha hawa nafsi warrafiqusu wa iblis laknatullah alaih ngan cenah Gusti abdi teh geuleuh kana maksiat teh ngan aya 3 perkara nu matak abdi jadi maksiat teh hiji hawa nafsu 2 babaturan anu goreng laku 3 si iblis da Gusti lamun mencek urang malah lamun teu diganggu mah ku 3 nu eta moal maksiat abdi teh urang ge bisa kitu mah nya mun teu aya nu 3 eta mah urang ge mah maksiat. Ieu mah dalam rangka ngarayu eta jelema teh kitu ka Gusti Allah. Wa hadhihi salah satu al-qatni fil maksiatah nu ieu nu matak abdi maksiat mah Gusti gitu. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faqbil atuh Gusti hampura we abdi teh. Hiji tah. Jadi kumaha urang kedah nyuhungkeun ka Gusti Allah Gusti abdi teh sok maksiat ngan hate abdi mah sabadarna taresep kana maksiat nu ka abdi dilaksanakeun teh gitu hiji tah. Dua wasaniyah qala ya rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtu al maasi Gusti anjeun teh uninga abdi teh maksiat abdi teh ngalakukeun maksiat wa kana maqami ma'al fisqati walakin ahabbu suhbatas solihin Gusti teh terang abdi sok maksiat Gusti ge terang abdi teh sok babaturan teh jeung jelema nu doraka abdi doraka babaturan ge tukang doraka ngan sabenerna lakin uhibbu suhbatas solihin kaula teresep ai karesep mah babaturan teh jeung jelema soleh kartosnya abdi teh ngahiji mah jeung jelema teu bener abdi teh ngahiji mah jeung jelema doraka ngan dina hate abdi mah resep mah ka jelema nu saroleh sakitu teh lumayan Pak
wajuhdahum jeung resep kana kajuhudanana kana tapakna jelema soleh kana dunia. Wal maqamu ma'ahum kana ahabbu kana ahabba ilayya minal fasikin. Lamun babarengan jeung jelema soleh leuwih dipika cinta tibatan jeung jelema doraka ceuk eta jelema teh. Kadua teh Pak, jeung kadua kumaha? Sungkeun ka Gusti teh kitu ceuk eta jelema teh Gusti abdi teh Gusti ge terang sok maksiat. Babaturan abdi jelema tukang doraka ngan hate abdi mah resep nama hayang rerejengan teh jeung jalmi anu saroleh gitu. Nukatilu qala ilahi innaka ta'lamu minni inna solihin kanu ahabba ilayya minal fasikin hatta lawistakbalani rajulani solihun wa tolihun laqadim tu hajatas solih alat tolih. Gusti abdi teh leuwih mikaresep jalmi nu soleh malah mandar lamun seug aya dua jelema, hiji jelema soleh hiji jelema doraka menta bantuan ka abdi datang ka abdi maka ku abdi bakal diheulakeun ngabantu heula jalma anu soleh. Kutilu perkara eta jalmi anu asalna dorakana gede diangkat ku Allah jadi kakasihna Gusti Allah. Sabar hiji kenapa? Tilu hiji Gusti abdi sok maksiat tapi hate abdi mah taresep kana maksiat teh. Dua Gusti abdi teh sok rerejengan jeung jelema doraka ngan hate mah resep mah rerejengan jeung jalmi-jalmi soleh. Nu katilu Gusti jalmi soleh leuwih dipika cinta ku abdi gitu. Eta teh matak diangkat jalmi doraka janti wali cenah para. Malah dina riwayat lain saur eta jalmi keneh lau afauta wa ghafarta dunubi yafrahu auliyauka wa anbiyauka wa yahjinu syaitanu. Lamun Gusti ngahampura abdi nu bakal bungah teh wali Gusti, para nabi nu bakal bungah teh ngan lamun Gusti bakal sedih setan itu ceuk eta jalmi teh Pak. Walau azabtani bidunubi ya prohu syaiton wa awanuhu. Lamun abdi disiksa ku Gusti gara-gara doraka abdi nu bakal atoh teh atuh setan itu. Nu bakal sedih para nabi wa inni a'lamu inna farhal auliya ilaika ahabbu min farhi syaiton. Gusti abdi mah uninga Gusti teh leuwih resep bungah keneh para nabi daripada bungaheun setan. Nyarios kitu Pak eta jalmi teh samemeh maotna ka Gusti Allah. Itu kumaha tasaur Allah? Parohim tuhu wa ghafartu lahu wa tajawajtu anhu fa inni raufur rahim khosotan liman aqarra bidzanbi. Cek Gusti Allah eta jelema ku kaula dipikanya eta jelema ku kaula dihampura sakabeh dosana sabab kaula teh nu maha welas nu maha asih. Cek Gusti Allah teh utamana khosotan ta utamana liman aqarra bidzambi ka jelema anu ngaku kana dosana. Jadi Pak geuning nu ngaku kana dosa teh jalmi nu spesial. Berarti sabalikna
Pisah kumahangeun lamun aya jelema dosa tara ngaku kana dosana. Kade urang teh ahkeun bae da eta mah di zaman Nabi Musa jelema tukang doraka, da urang mah tukang ngaji. Suci urang. Kade bilih kitu gitu. Sabab naon Pak? Punten da urang teh seueur dosa teu? Aduh, urang teh Gusti. Duka sakumaha lamun dibundang banding doraka urang jeung ibadah urang. Bisa kumahangeun gitu doraka urang ya Allah. Cantina doraka ningali nu sanes tingalieuna nyarioskeun nu sanes carioskeunna, ngalengkah ka nu sanes lengkaheunna, nyepeng ka nu sanes cepengkeunna. Sajabi teh eta aya deui dosa-dosa tina ibadah urang. Salat syarat jeung rukuna can kacumponan pan doraka. Puasa syarat jeung rukuna can kacumponan pan doraka. Dina ngaos Quran apakah leres sasadayana huruf-huruf tina Al-Quran parantos dikaluarkeun dina makhraj hurufna pan eta doraka. Itu estu meureun doraka urang teh seueur mata ku urang teh kedah diaku Allah teh resepeun kana sok ngaku kana dosa teh sawangsulna meureun Allah teh teu resepeun ka jalmi anu doraka ngan teu daek ngaku kana dosana, teu daek ngaku kana dosana. Tah mudah-mudahan we para bapak barokahna ngalengkahkeun sampean ti bumi ka dieu pan geninga qobla ayah tua samemeh ngalengkah tos dihampura ku Gusti Allah teh samemeh ngalengkahna mudah-mudahan we wengi ayeuna sing hasil eta dihampura urang ku Gusti Allah. Anu salajengna tah urang dugi karena hanca baita gitu. Ti payun teh sim kuring ngabahas perkawis sifat nu kahiji di Allah nyatana sifat wujud. Allah teh aya. Allah teh aya. Kedah diyakini teh ku urang. Pasti nya matak urang sumping ka dieu ge ieu teh sadayana ngayakinan bahwa Allah teh aya. Nu kadua nu kedah diyakinkeun ku urang para bapak ngawas ieu mah teu kedah dihapalkeun. Cukup diyakinkeun dugikeun ka maot. Wios teu apal oge ngan yakin we dina hate. Naon eta? Nu kedah ku urang diyakinkeun sifat nu kadua. Naon sifat nu kadua? Wal kidamu kadzabaqaun cenah kitu la yusabu bil adam. Sifat nu kadua tina sifat nu wajib di Allah bari wajib ditekadkeun ku urang nyatana sifat kidam. Sawangsulan deui sifat naon cenah para bapak? Kidam. Kidam teh urang sunnakeun heula. Naon kidam teh? Heubeul. Kidam teh samentawis urang sunnakeun heula kidam teh heubeul. Ngan tangtos heubeulna di Allah kidamna di Allah benten sareng kidam heubeulna di urang. Sabab para bapak dina tauhid mah heubeul teh aya 3, kidam teh aya 3, hiji kidam dati, 2 kidam jamani, 3 kidam idopi. Keun we eta mah istilah santri babarina. Kidam jamani huwa tulul muddah cenah kitu. Lila namangsa wadubito bisanatin
eta mah katungkeb ku taun. Sapertos kieu heubeulna di dieu mah. Urang gaduh, misalnya teh urang gaduh motor geus lila, nah gitu. Pokona mah ieu mah ti mimiti urang leutik boga motor teh ieu sampai ka ayeuna aya. Ta eta mah disebut kidam jamani. Jadi kabates ku waktu disebut nanti gitu. Nu kadua aya kidam idopi. Ai kidam idopi mah kidam anu disebut kidam teh pedah aya hubungan pakuat pakait jeung batur. Seperti kieu urang jeung anak urang heubeul keneh saha? Heubeul keneh urang jeung aki urang heubeul keneh saha? Aki urang terus we kitu, eta mah disebut kidam idopi. Allah mah kidam, sanes kidam nu kahiji sareng nu kadua nu bieu sanes. Naon atuh? Allah mah kidam teh kidam dati. Naon ari kidam dati? Babarina. Ada mubtitahil wujudi. Ari kidam Allah mah, naon atuh kidam teh? Ya yeuh anu kedah ditekadkeun dina hate ku urang teh, Allah teh kidam. Naon kidam teh? Aya teu dimimitian ku eueuh. Aya teu dimimitian ku eueuh. Itu. Ari urang aya henteu? Aya. Kantos urang teu aya? Kantos. Iraha? Iraha? Samemeh diciptakeun, samemeh lahir para bapak. Pan teu aya urang teh. Jadi urang mah kieu Pak, urang mah aya tapi sabada eueuh. Bakal ditungtungan ku eueuh deui. Ari Allah mah aya teu dimimitian ku eueuh. Bisi kieu aya nu naroskeun ti iraha euy ayana Allah. Allah mah teu bisa dicarioskeun ti iraha da teu aya mimitina gitu. Jadi dina hate urang kumaha? Allah teh aya teu aya mimitina atawa kieu Allah teh aya teu kungsi eueuh. Sabab lamun Allah aya mimitina mustahil Pak. Sawang sulan deui. Ulangi deui nya diuihan supaya eta nu ditekadkeun ku urang. Allah teh aya teu aya mimitina atawa Allah teh aya teu kungsi eueuh. Sabab kade ku hebatna ulama Islam teh kieu Pak. Pilarian dina agama nu sanes aya ulama nyipatan pangeran seperti kieu. Pangeran nu sanes mah geuninnya aya kelahirana make jeung aya lahir pangeran. Atuh beureun nu make logika we nya lamun ayeuna samemeh lahir saha pangeranna kosong. Itu. Ari Allah mah teu aya mimitina. Nah punten. Supaya raos dina akalna, supaya raos dina akalna ya. Urang bayangkeun lamun Allah teh aya mimiti, berarti Allah teh kungsi eueuh. Allah teh kungsi eueuh. Misal ayeuna jadi aya berarti aya kemungkinan naon? Tina eueuh kana aya kudu aya nu minahkeun. Berarti lamun Allah asalna eueuh jadi aya berarti aya nu nyiptakeun. Atuh leuwih hebat keneh nu nyiptakeun Allah ari kitu mah. Leuwih mustahil deui lamun ulangi deui lamun ieu mah lamunnya ngalamun. Da memang ku ulama na dikitukeun.
lamun Allah aya nu nyiptakeun eta teh mustahil. Nah Allah aya mimitina nu nyiptakeun Allah oge atuh kudu aya nu nyiptakeun deui. Itu nu nyiptakeun Allah atuh kudu aya nu nyiptakeun deui. Nu nyiptakeun Allah atuh kudu aya nu nyiptakeun deui. Terus we eta teh disebut tasalsul, rante-rante nu teu pegat-pegat, mustahil eta teh. Atawa ngiring deui logika nu kadua. Allah teh cenah pernah eueuh. Nah make pernah eueuh apaan kieu cenah? Misalna pangeran teh aya 3. Pangeran A diciptakeun ku pangeran B, pangeran B diciptakeun ku pangeran C, pangeran C diciptakeun ku pangeran A. Eta ge mustahil. Nah saling tunggu. A nungguan B, B nungguan C, C ge nungguan A. Ari acan eueuh, aya acan aya. Kartos pada Bapak? Henteu. Bios teu kahartos mah. Nu penting mah nu tadi we, mana? Allah teh aya teu aya mimitina sakitu we. Allah teh aya teu dimimitian ku eueuh teu kungsi eueuh heula kitu we. Bios eta mah bagian santri mikirna. Matak sak eta teh namanya sakitu, Pak. Ieu teh upami di jerawan leuh akung jero deui teh. Berarti santri teh para bapak santri ya eta teh ngawakilan urang Pak. Mata kudunya ka santri teh ngawakilan urang naha hukum non teh kawajiban fardu kifayah digugurkeun ku para santri. Lamun teu aya nu ngaos saurang we nu teu aya nu jadi santri para bapak teh salemur kabeh doraka. Itu mata kudu sing nyaah gitunya ka santri teh. Komo kajangan nama meureun. Hiji eta bahwa Allah teh aya teu kapiheulaan ku eueuh. Nu kadua bako. Bako teh naon? Bako teh langgeng. Jadi Allah teh moal ditungtungan ku eueuh. Ulangi deui, Allah mah moal teu dimimitian ku eueuh jeung moal ditungtungan ku eueuh. Beda jeung urang, ari urang mah mimiti eueuh ayeuna aya engke bakal eueuh deui. Aya oge Pak nu mimiti aya eueuh, mimitina teh eueuh, tapi moal eueuh deui. Naon? Surga mah kantos teu aya nya, diciptakeun ku Allah, tapi ku Allah surga mah bakal diciptakeunna teh langgeng moal dieuweuhkeun deui. Waah non teh jeung ahli wa ahlul jannahnya jeung ahli surga-surgana. Mun urang lebet ka surga teh moal kantos eueuh deui urang teh. Ya masih sim kuring kantos aya wargi itu. Jo celet urang teh keur ngariung biasa wargi-wargi. Jo celetuk teh kieu engke nya cenah lamun urang geus ka akhirat cenah aya nu di surga anu di neraka. Lan urang teh peureun cenah di surga kitu we terus cenah dina surga teh. Mudahan urang teh lamun hayang di nyieun dunia ku Allah bakal diciptakeun di dunia moal cenah. Jadi dunia kadua maksudna mah beureun kitu. Cek abdi teh mah bodoh-bodoh teuing nya. Sidik geus ngeunah di surga hayang kasuk ka dunia deui. Sabab di surga mah nya langgeng teh. Surga na langgeng, ahli surga na ge langgeng. Jeung moal bosen. Jeung moal bosen. Atuh ustad ai kitu mah terus 1000 tahun ngadahar kitu. Atuh bosen, moal bosen Pak. Kabosan dihilangkeun ku Allah. Ngundag-gundag
dendam dihilangkan ku Allah. Matak sim kuring mun ka ibu-ibu bisi aya nu kieu teh bisi hatena geus panas ti ayeuna keneh. Pedah ngadangu berita engke di akhirat salaki kaula bakal boga salak pamajikan 70. Pan ibu-ibu geus eungap ti ayeuna teh. Aduh cenah aing salaki mun ayeuna boga pamajikan hiji deui geus teu rido ngomong ke boga 70. Cek si muring teh entong kudu eungap ti ayeuna da di akhirat mah dihilangkeun eta teh. Ngundeg dendam tegena dihilangkeun ih bakal ridho we jalma teh kitu. Ku nikmat-nikmat di surga teh gitu. Surga tah nu bakal langgeng teh naon deui neraka mah. Dengan eta teh urang teh bungah surga teh langgeng. Ngan urang teh power naon neraka ge langgeng. Neraka ge langgeng gitu. Tah prayogi na ngaos teh utamina tauhid Pak supaya naon supaya leres patekadan urang ari leres patekadan teh supaya lurus patekadan urang dalamun ti kosewad mah punten naudzubillah dalamun ti kosewad mah dina akidah para bapak lepat salat mah doraka kur doraka we wungkul lamun urang doraka asup ka neraka aya jahitan keneh ngan lamun dina tauhid mah teu kosewad we dina tauhid di ditu teh teu kosewad ka neraka ari ti nerakana teh moal hanyat-hanyat deui Pak naudzubillah summa naudzubillah gitu naon deui tah jadi aya nu aya mimitina tah mimitina seperti surga tapi moal aya tungtungna surga neraka kursi aras loh mahfud ahli surga ahli neraka itu eta mah moal buruk moal non moal dirusakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah bisi ya jadi ulangi deui nya bahwa Allah teh teu aya mimitina jeung teu aya tungna. Ulangi deui. Teu dimimitian ku eueuh jeung moal ditungtungan ku eueuh. Bilih itunya bilih. Masih tegenah ya misalna kana akal urang. Nah, aya perkara eueuh mimitina eueuh tungtungna babari teruskeun ka Imam Hanafi. Imam Hanafi bisa ngamperumpamakeun supaya geunaheun kana akal urang. Nah kumaha Imam Hanafi nalikeun keunda debat jeung jalmi nu ateis, si ateis akalna teu narima. Naha teu narima aya perkara eueuh mimiti eueuh tungtung. Contohkeun we ku Imam Hanafi teh naon sok cenah bilangan hitungan tepat teu aya mimitina moal aya tungtungna hitungan teh 1 2 3 cing sok mimitina angka sabaraha 1 0 sameh 0 sabaraha 0,1 atawa min 1 min 2 min 3 min 4 min 1 triliun min 1 triliun hiji min 1 triliun 1 triliun hiji min 1 triliun 1 triliun 1 triliun hiji deui eueuh mimitina jeung angka teh moal aya tungtungna sok pilarian profesor mana nu tiasa terang sabaraha tungtungna angka sok Bapak ngetang pangneangankeun tungtungna angka 1 2 3 100 1000 1 juta 1 triliun hiji sakuadra triliun hiji terus gitu moal aya tungtungna teh gitu cacak-cacak di makhluk ge aya nu eueuh tungtungna Pak. Maka sawang sulan deui nu kedah ditekadkeun ku urang Allah teh teu aya mimitina jeung moal aya tungtungna
moal aya rusakna. Kudu paralun urang ngagaduhan pangeran make rusak, ngabogaan pangeran make paeh, itu ngabogaan pangeran make lahir. Pangeran urang mah teu dilahirkeun jeung moal maot jeung moal rusak, malah engke Allah ngadohirkeun keagunganana Pak. Jalmi makhluk sadayana dimaotkeun, maot teh makhluk sadayana. Allah nyarios makhluk tos teu aya saurang-urang acan, sahiji-hiji acan, Allah nyarios. Mana jelema-jelema sombong teh? Ceuk Allah teh. Allah nyarios kitu sugan aya we sa makhluk anu ngawaler teu aya, Pak. Ngadohirkeun Allah teh aing nu pangjagona mah. Aing nu panggagahna mah kitu ceuk Allah teh. Matak urang mah tong gimir deui. Mudah-mudahan we ieu keimanan kaislaman teh sing kacanak dugikeun ka maot. Amin. Sawangsulan deui nya sing kacanak dugikeun ka maot. Aduh. Keun bae lah acis mah teu kacanak oge. Sal iman we. Modal nu pangageung-ageungna ku kacanak iman jeung Islam mah Pak, juta ribuan tahun jutaan tahun dina neraka dikaluarkeun we ku Allah teh. Dikaluarkeun we ku Allah teh. Ngan lamun iman teu kacanak, nah eta power namanya iman teu kacanak, ari geus teu kacanak iman teh, maka di narakana teh langgeng. Ai langgeng teh sanes 1000 tahun, sanes 1 juta tahun, moal tungtungna we kitu. Naudzubillah summa naudzu. Matak nu kedah kurang disuhunkeun teh naon? Hayang husnul khotimah. Terase hoyong husnul khotimah. Gitu. Mana salah sabiosna husnul khotimah? Seueur amalan-amalan anaknya sameme subuh aya amalan husnul khotimah. Ngan eta anu Gusim kudu sok dicarioskeun. Sabada Jumat musabiat teh, musabiat teh maca 77, kulhu 7, palak 7, anas 7, al-fatihah 7, eta teh disebut musabiat. Teras maca weh ilahilas tulil firdaus 5 kali Pak, 5 wangsulan. Tapi si sampean tong waka digerakeun, dugikeun kaberes anas, upami tos anas mah mangga disilakeun. Eta teh ngawari non teh amalan anu matak maot husnul khotimah. Mahal teh Pak. Moal sajama paling ge 2 menit setengah teh. Anu 1500 km per jam teh. Itu tarik bisa gancang gitu. Nya eta Bapak. Apan mahal teh buruhana gitu. Cenah hese eta aya apa mana? Ieu urang ieu nuju ngawas ieu teh para bapak ku ngawas kieu teh ngawaris kana urang maot husnul khotimah. Itu kana ngawaris kana husnul khotimah. Abdi mah dugikeun ka ngagebeg kamari mah. Naon ngagebeg? Nuju ngawas jeung barudak. Eta nuju ngawas Umul Barohin. Kitab tauhid eta Imam Ibnu Arabi dugikeun ka bebeakanana Pak. Bebeakan naon? Nyebatkeun jelema anu iman taklid teu sah imana. Gebeg aduh mangkaning abdi iman taklid teh. Iman taklid teh iman anu tuturut ajengan. Lain tuturut ajengan. Cek ajengan teh Allah aya. Naon dalilna? Cek ajengan we aya. Cek ajengan teh Allah teu aya mimitina teu aya. Naon dalilna? Cek ajengan we. Cek Imam Ibnu Arabi mah kitu oge cenah masih keneh kafir Pak. Astagfirullah, eta sim kuring ka muringkak. Gusti, lamun abdi duikeun ka maot masih keneh dina iman kieu. Cek Imam Ibnu Arabi mah kudu ka neraka langgeng gitu.
ngan sok sanaos aya keneh ulama nu sejen, ulama sanes anu nyebatkeun seperti Imam Ibnu Ishaq anu nyebatkeun sahwe cenah aya jalmi iman ka Allah ditaros ari Allah teh aya tungtungna teu naon dalilna teuing pokona mah cek ngaji we kitu cek Imam Ibnu Ishaq mah nu kitu teh bakal ka surga berarti urang menggiring ka saha ka Ibnu Ishaq itu ngan eta we atuh ku reuwas mah ku Imam Ibnu Arabi kitu reuasna teh jadi keimanan urang teh masih keneh diperdebatkeun cek sagolongan ulama ka surga cek sagolongan ulama ka neraka gitu powerna teh eta unggul gitu powerna teh eta unggul nya eta tah barokahna teh kunaon ku ngaos gitu. Alhamdulillah urang dinaungi ayeuna mudah-mudahan sawang sulan deui sing husnul khotimah urang terakhir sawang sulan deui bahwa Allah teh teu aya mimitian bahwa Allah teh moal aya tungtungan teu dikawitan ku eueuh jeung moal ditungtungan ku eueuh sakitu para bapak urang kitu dugikeun ka maot teh eta teh tekadkeun dina hati urang bahwa Allah mah moal fana urang anu rusak mah itu ngan tina sapalih di urang oge aya nu marusak naon tapak amal urang mah ayeuna buruh ngaos buruh salat buruh ngaos Quran buruh puasa di surgana teh pan meureun terus kanikmatan teh kitu sakitu para bapaknya urang alap cekap ieu mah naon sebatna teh ngemutan gitu sim kuring ngayakinan para bapak geda parantos uninga bahwa Allah teh kidam Allah teh bako ngan ieu mah panginten ala kadar ngemutan we bilih harilap bilih urang hilap deui ta ayeuna panginten ka uningakeun deui malah mudah-mudahan sing manfaat dunya law akhirat hapunten anu kasuhun bilih aya kalimat anu teu raos kana manah anu ngagedug kana kalbu mugia agung cukup lumur jeung marsi aksami ti para jamaah sadaya anu leresna eta mah pasti tina agama Allah anu lepatna eta mah tina kabodohan sareng kaluputan diri sim kuring mudah-mudahan urang sing diampura ku Allah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.